lamun urang ngalakukeun kahadian hiji kahadian lamun anu makbul mah ditampi eta kahadian teh engke sok ngalakukeun kahadian gitu. Matakan tanda jelema ditarima na bulan Ramadan tandana besi hayang nyaho sok daek ngalaksanakeun puasa sawal. Jadi sumaat ba'a diteruskan kurang Ramadan alus diturunkan ku kealusan dituturkan ku puasa eta tanda makmur. Begitu jelema aprok di bulan Ramadan walam yasum teu puasa ila akhirih tapi ke akhirna walam yakfar lahu maka moal dihampura ku Allah dakhalan nar bakal asup ka neraka Allah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan biasa melaksanakan santos nexi boboran, biasa melaksanakan tawasul dengan rutinitas kalian mudah-mudahan menanggung mas tawasul jika ingin syafaat kanjeng Rasul ingin karamah Tuhan Sayyidul Qadir Jalali termasuk kurang hadana fikir buka barokahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah para jamaah sadayana kurang ieu masih kini gina dari seboboran gina seueur silaturahmi gina santos ring orang melaksanakan puasa. Alhamdulillah urang dikesakeun ku Allah bisa puasa di bulan Ramadan tahun ayeuna, bisa melaksanakan tarawih di tahun ayeuna. Mudah-mudahan urang senantiasa melaksanakan Ramadan di tahun hareup yang sehat walafiat, yang urang dikasihan kekuatan ku Allah tidak melaksanakan tujuan ibadah. Alhamdulillah para jamaah sadayana ieu penting urang ditika syukuran ke Allah. Jika sakumaha urang pasti pasien di suatu Allah rugi karena ieu wengi. Alhamdulillah urang bisa deui ngariung dina kayaan sehat lahir batin. Insyaallah mudah-mudahan urang senantiasa nyata ngalaksanakeun dina rupi-rupi ibadah seperti kurang dilakukan dina bulan Ramadan. Insyaallah kajian Ramadan tos ningakeun urang sadayana, tapi insyaallah urang kuatkeun ibadahna kusabab kajian urang sanes di bulan Ramadan ge justru dina akhir Ramadan teh dina tasados di Ramadan kurang kena dikuatan dipantang ke ibadahna. Tahun margina para jamaah sadayana margi setiap hakikat dina ibadah teh nu ditampi ku Allah teh nyata ditingali santos rengse ibadahna. Urang lain ditingali Ramadana, lain ditingali puasana, lain orang ditingali dina ibadah-ibadahna, tapi ditingali kurang santos rengse ibadahna. Urang capek para jamaah sadayana puasa terus 30 poe, 28 poe, Masya Allah. Kanyahoan jeung teuna ditampi Ramadana ayeuna. Jadi ayeuna jelema lulus ya. Begitu lulus sekolah, S1, Masya Allah. Eta lulus sekolah nepi ka kuliah ditinggali lain kuliahna gawe gajina gede aya tuh gaji leutik mah saroe jeung RT saroe jeung atuh tukang angon
Jadi tinggal itu lain ke harita, ditinggali ayeuna ya. Ini karakter jelema geus berubah ya karena sampai 20 puasa. Geus berubah. Ngan kieu cenah para jamaah sadayana. Lamun urang ngalakukeun kahadian, hiji kahadian lamun anu makbul mah ditampi eta kahadian teh engke sok ngalakukeun kahadian teh. Gitu. Maka kan tanda jelema ditarimana bulan Ramadan, tandana geus ngayang nyaho sok daek ngalaksanakeun puasa sawal. Jadi sumaat ba'a diteruskeun ku urang Ramadan alus diturunkeun ku kaalusan. Dituturkeun ku puasa eta teh tanda makmur bara urang teu puasa sawal ayeuna sawal mah teu kapikir teh liar gitu ya asal teu kapikiran teh jawalan jika enteng tapi hese coba sok puasa nyawalan jeung Ramadan mah urang bisa babarengan sawal mah loba kena daging coba loba daging coba kue loba, bapak puasa sawal teh para jamaah sadayana bahasa nyawalan teh ulang terdirinya teh tanda kamakmulan sabab jelema nu ditarima bulan Ramadan teh lamun dina ibadah mah sok dituturkeun ku ibadah deui jelema ngalakukeun kahadian ke dituturkeun ku hal kahadian lamun jelema ngalakukeun kahadian dituturkeun ku kegorengan tanda kahadianna teu ditarima ku Allah. Gusti lalu bahas ya urang Ramadan dituturkan ngadu bedug tuturkan kadinya tah dari tarima Ramadan para urang enak aja dituturkan ya itu terkait bukan gorengan dituturkan orang Jawa sadaya nuturkan urang padahal karek keneh kamari urang beres Ramadan teh karek dicas 30 poe karek dicas 28 poe lulilana sabulan urang dicas dirinya puasa antara teman kan eta teh pikeun urang supaya kana sahwat supaya sahwat teh kurang ditalian diikat dibiasakeun itu begitu lepas tina eta sahwat teman-teman tidinya keneh para Jawa sadayana masih keneh molotov matana baganya urang sedekah begitu sedekah dituturkeun sedekah aku kahadian karena diterima sedekah bisa itu film sedekah tapi diterima sedekahna ditinggali kayak di sedekahnya jelema salat jadi dituturkeun ku kahadian tanda diterima salatna esenya mesti dagu eta urang manakin zikir jadi dituturkeun ku kahadian dina zikirna diterima. Masya Allah. Eta teh hakikat ibadah tadi. Tujuan ibadah teh supaya ngaberesan. Lain supaya orang begitu orang ibadah, hancur ibadah hancur lain. Hakikatnya supaya ngaberesan tambah kekuatan terus tambah ketaatan ke Allah. Mantakan hakikat dina Ramadan hiji tanda jelema ditampi teh nambah ketaatan. Gimana tuh guru kamatur? Kurang talaahnya Gusti lalu kurang Ramadan ke Ramadan iya Ramadan mah segut nggak di Quran segut taraweh segut witir segut ayeuna teu daek witir ya sugan aya pernah jelema beres Ramadan salat witir bara urang udah salat witir coba Kanjeng Rasul mah setiap poe teh telat 11 rakaat witir teh telat setiap poe itu kurang mah witir teh nyaman teh bulan Ramadan doang witir teh itu ke lamun tilu teh hayang kene dikurangan hayang kana hiji gitu hayang kana hiji jawa sadaya masyaallah eta tidak witir pada Jawa sadaya nah itu teh keninganan ternyata dina kitab mah urang beres ngalakukeun ibadah tandana ditarima teh nuturkeun kahadian sanes ibadahna bulan Ramadan kurang puasa itu tuh ku kehadian mana kehadian dina sawal gak hiji nyawalan kada nyawalan nu bagusna iraha nu bagusna mah begitu urang rek dina hari tasyrik berarti verbo kemis teh geus puasa kudu mah
Kusabab kalimana sumaat ba'a terus langsung dituturkan eta lebih afdol, lebih bagus. Urang riweuh nya lebaran keneh poe Kemis mah kalau pakai sema gitu. Seur sema urang mah nya batur dahar urang teu dahar, batur nginum urang teu nginum aya sema. Nya sorangan kurang diantep itu naon heg dirinya poe atuh diselang-selang gitu. Nu penting mah asal masih kene bulan Syawal. Masih panjang kene urang ya. Berarti 3 minggu deui ya Syawal. Iki ting kacukuran teh teh nyawalan teh. Kayak kewelah dilakukan ini Syawal mah. Engke teh diakmakeun Syawalna. Begitu diakmakeun Syawalna. Begitu mah siasat setan gitu kan. Kewe acan gitu nya. Kewe gitu mesti dagang dia deket. Umar lamun urang saumpama teh mah nyawalan teh bulan Syawal. Kodoan nyawalan. Saking kepentingan. Kodoan. Nyawalan kodoan. Nyawalan kodoan. Hiji atau gerieu, nggak Senin hiji, ke Kamis hiji, gerinya. Sambil teh berarti 2, gitu. 2 minggu teh berarti 4, 3 minggu teh beres, guys. Kita poe, teu pernah naon teh. Dan lebih bagus langsung ditotorkeun, ditotorkeun dina poe. Sajelema soma Syawal, jelema nu puasa Syawal dina poe. Eta jelema teh sarua jeung puasa sataun pilu. Masya Allah. Sarua jeung sataun pilu. Urang ieu kudu diberekeun umur batur. Batur encan tuh bisa nyawalan. Tong dianggap kade, tong dianggap tahun hareup ge anu bisa kene nyawalan encan tetep di ke bulan hareup. Atau hareup tetep di bere jamaah sadaya. Jeung kajenting nepi ke can bisa puasa deui. Ya. Encan teu bere jamaah sadaya. Bulan bikin kaya angan-angan gitu bulan matakan kieu dina praja masa daerah jaminu bakal salamete jelema nu bakal salamete jelema anu eta jelema teh we kamari teh leuwih hade we ayeuna leuwih hade tibatan kamari. Jelema nu tanda salamet teh jelema anu ngalakukeun amal kahadian ayeuna teh leuwih alus tibatan kamari. Ngan sabalikna lamun jelema ieu jelema teh ayeuna poe ayeuna leuwih goreng tibatan kamari eta tanda cilaka. Tanda cilaka. Urang kade tong ngarasa urang ditinggalkeun ku Ramadan, da Ramadan memang kitu. Aya waktuna, aya ibadah mah aya waktuna. Da Allah mah aya leungit, da aya eueuna. Ibadah mah tetep wajib tetep. Ya. Mesti daging dah lamun jelema ngalakukeun kahadian, poe ayeuna leuwih hadat tibatan kamari, eta tanda salam. Tapi lamun jare jelema, poe ayeuna teh leuwih goreng tibatan kamari. Ai kamari mah jelema teh bager, ayeuna pelit, cilaka eta. Cilaka we jangan. Cilaka Masya Allah gitu mesti dagang. Nah di dia para jamaah sadayana aya riwayat di Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar faqala amin. Kangjeng Rasul teh sewaktu keur nalika nyata dina mimbar. Begitu Kangjeng Rasul dina mimbar teh hanjat dina mimbar kahiji, ka mimbar kadua, dina kadua katilu. Begitu Kangjeng Rasul dina mimbar kahiji ngucapkeun amin. Terus Kangjeng Rasul cengkat deui mapah deui ka mimbar nu kadua, Kangjeng Rasul ngucapkeun amin. Terus deui kana mimbar nu katilu, Kangjeng Rasul masih ngucapkeun kene amin. Kaayaan eta jamaah kabeh tidinya para jamaah sadayana teu aya nu nyarios orang acan. Eta Kangjeng Rasul ngucapkeun amin para jamaah sadayana. Yang kieu cenah para jamaah sadayana ti dieu ditaros ku saha ku Muaz bin Jabal.
faqala lahu Mu'adz bin Jabal su'ita fa'amanta salasa marrah Kanjeng Rasul nah kunaon unggah Kanjeng Rasul unggah dicak mimbar eta ngucapkeun amin tilu kali gitu 3 kali. Naon Kanjeng Rasul eta teh pamahikmatu ya Rasulullah tahu hikmahna ngucapkeun amin eta teh. Cek Kanjeng Rasul qala atani Jibril qala ya Muhammad man adraka syahrul Ramadan wa lam yasum ila akhiri wa lam yukfaru dakhalan nar. Cek Kanjeng Rasul kaula teh keninca tangga kahiji eta kaula ngucapkeun amin teh datang malaikat Jibril cek malaikat Jibril kieu Rasulullah sajelema anu aprok jeung bulan Ramadan tapi walam yasum ila akhirih ngan teu puasa nepikeun ka Ramadan teh diaprokeun ku Gusti Allah jeung bulan Ramadan tapi teu puasa. Masya Allah. Urang lamun dina bulan Ramadan teu puasa sapoe kaya uzur. Teu safar, kitu tah. Teu gering nu sesuai syariat. Nu diuzurkeun. Begitu jelema teu puguh-puguh teu puasa atuh, tibang dasarna gawe capek. Uing mari gawe, capek gawe, eta mah sanes uzur. Begitu tidinya kayaan teu puasa lamun eta teu puasa sapoe tong hitung sabulan sapoe we teu puasa kajenting dikodoan eta diganti sataun pinuh walam yakfi moal cukup ku sataun teh cukup kurang dikodoan teh lamun sapoe jabai loba jelema anu geus ngarapati bulan jelema jag-jag waringkas gelok henteu mending aya gelok mah intinya ecek hukum syara ya ecek kurang tegelo teh beureun ecek hukum syara mah gelo beureunya tapi sopan beureun dina syarat sah puasa teh di antarana beureun kitu kudu aya akal intinya kudu akal ya masyaallah. Begitu jelema aprok jeung bulan Ramadan walam yasum teu puasa ila akhirih tepikeun ka akhirna wala yang yakfar lahu maka moal dihampura ku Allah dakhalan nar bakal asup ka neraka Allah. Tah ieu urang teh ngaji teh memang supaya bunga ieu urang teh diberi anugerah ku Allah. Urang diberi anugerah ayeuna urang bisa puasa Ramadan nepi ka pula heuh kajeun lah tapi jeung teu mah nu pentingna urang puasa we heula nu pentingna mah eta teh kudu jadikeun syukur aya tiba godani mah gampang. Gampang, tuh beli pakaian gampang, lu penting ada puasa bisa puasa. Lagu, insyaallah. Eta teh kitu tah. Begitu jelema kaayaan teu puasa kitu, ayeuna mah geus aya kaayaan teu puasa. Jadi jelema teu puasa teu kaayaan. Tuh, matakan ku pantesna para jamaah sadayana posisi di urang seueur jelema teu puasa da kaera gitu. Katakan loba jelema teu bener teh kusol gitu teu bener masyaallah. Wa qala man adraka abaihi aw ahadahuma wa lam yabirhuma famata dakhalan nar. Masyaallah. Eta ge tadi tah begitu malaikat ngucapkeun ya Rasulullah jelema nu bulan Ramadan datang tapi teu puasa mudah-mudahan sing tong ditarima tong dihampura ku Gusti Allah jeung sing diasupkeun kana neraka diaminan langsung ku Kanjeng Rasul. Jadi jelema anu model kitu teh anu jelema nu model nu datang Ramadan tapi teu puasa nepikeun ka akhirna eta teu menang maghfirah Allah jeung asup ka neraka diaminan langsung ku Kanjeng Rasul. Amin Kanjeng Rasul mustahil. Maka kan waas orang meninggali itu aja masalahnya. Wa qala man adraka abaihi
Begitu Kangjeng Rasul amin nu kadua, Kangjeng Rasul teh ngaminan deui mana nu diaminan ku Kangjeng Rasul. Begitu naik di tangga nu kadua, malaikat teh ngadoaki ya man adraka abwaihi au ahadahuma walam yabirrahuma. Begitu jelema manggihan abwaihi kana indung bapana atanapi salah sahijina walam yabirrahuma, tapi eta henteu budi pakerti, teu ngaluskeun, teu ngadab, teu ngabungahkeun ka kolot kieu tah. Teh kasopanan ka kolot itu. Eta pelesinan teu karunyaan ka kolot, masyaallah. Pamata nepikeun ka maot eta kolot, dakhalan nar bakal diasupkeun kana surga kana neraka Allah. Jelema begitu jelema hirup manggihan jeung kolotna ngan ka kolot teh mere senang. Teu mere senang. Kade kolot mah kajenting sabodo-bodona kolot, urang sombong mah jadi kiai. Kolot bodoh tetep teu meunang. Teu meunang urang aing leuwih pinter tibatan kolot aing bodoh teu meunang kan. Teu meunang kan. Ulah. Mantakan urang kali nu pertama paling penting kade ka kolot teh. Dek naon ka kolot teh. Akan kolot teh lebaran beurekeun baju. Da sabarna kolot tanggung dibere. Beurekeun samping urang alus gitu. Di maloba kolot diarangkeun. Anak ngalahirkeun 8, anak ngalahirkeun 7, anak ngalahirkeun 5, nah bisa kitu makean ka kolot. Sekalinya. Pasti da kese ya. Ese kira ada Jawa sadar masalah bagja kan urang orang bisa mereka kolot, kolot urang aya kene, terus urang bisa ngabungahkeun ka kolot. Lamun nyerikeun ka kolot, silakan dulu. Bakal asup ka neraka itu mah. Diaminan langsung ku Kangjeng Rasul. Lamun jelema aprok jeung kolotna, manggihan ka kolotna, hirup keur nalika kolotna aya kene, terus nganyerikeun ka kolotna, harita kene bakal diasupkeun ka neraka Allah, diaminan langsung ku Kangjeng Rasul. Ini lagu pangesesena teh ieu ya. Urang teh buat karamat, saudara karamat urang teh kolot urang. Ya, kade urang tong ngarasakeun urang pinter, kolot bodoh kade awas, hati-hati ya. Dasarna ka kolot sok nyerikeun gitu teh. Kolot masa bodoh-bodohna urang mister ngajina yo hafal Qur'ana dina otak tafsir Qur'an. Lamun ka kolot teh nyerikeun, bakal asup ka neraka ka jadi tafsir Qur'an. Bahaya karya teh. Lamun jelema teu ngadab da kolotna matakan kade kurang sing taliti, kurang matakan urang pantes ya masyaallah, uga urang lebaran jarah kana jadi kolot kitu ge liuhan setahun sakali. Jarah lagi. Jarah urang jarahan kade uga jumaah jarahan kade kurang jarahan. Dan sekaya di orang banyak, di orang masa kaya jarah begitu jarah, ayah istilah kia, ayah istilah tong jarah poin pertama sawah itu udah kolot nake cenah-cenah balik ke kuburan itu ada story lawannya gitu, cenah kolot di kuburan ke gitu ke absen berenang gitu ke lebaran cenah baliknya, masalah gitu, saking kader. Hati-hati kan orang ini, hati-hati Gusti dagang ya. Oke, jangan tompoy Jumaah, Kamis ulah, Jumaah ulah, muter mah ulah we cara ka kolot teh. Kitu ulah Jumaah mah cenah kitu. Ulah keur eueuh cenah ka kuburan can. Gitu. Eta mah di status. Eta aya. Bikin karya eta ustaz ngajawabna. Lagu ngajawab yang ketiganya, kurang mah bebas kira siapa yang heula paling ngajawab di jarahan, itu ke MA ada di WA keun, itu, nah hasilnya aja ngomong ya, ngomong hasil jarah teh urang teh hadiah teh tanda bakti urang kalau jadi kolot kade, lain, ai kolot urang teh butuhun, ka urang butuhun, karena doa urang teh ngan nuli butuh urang kade.
Jadi ulah dianggap tibang ukur aing capek ngadoakeun wae kolot. Padahal nu butuh mah urang para jamaah sadayana. Nu butuh mah urang. Kolot nu maot butuheun ka doa urang, butuheun. Nah, tepi gitu, tepi. Awasan urang dihadiahkeun ka kolot tepi. Ngan nu leuwih butuh mah urang kade. Naon urang butuh naon atuh? Jelema teh lamun ngadoakeun kana jadi kolotna kutibaban ron walidayhi. Lamun jelema nu ngadoakeun kana jadi kolotna eta teh ngaranna bakti kana jadi kolotna urang teh hayang eta. Nu kitu teh ngaranna teh soleh. Anak soleh teh nu kitu tah kutibaban ron walidayhi. Da keur hirup mah hese ka kolot teh hayang biron teh. Hayang bakti ka kolot teh hese keur aya sentakna ka kolot teh nya. Malah kolot teh kudu digarekeun lamun laku mah kitu nya. Gusti dagang kade tong nyafirakeun ka kolot boga duit. Kade urang akan lalaki kade. Lalaki mah bawa kewajiban mereka jadi kolot tak. Ulah kanyan ku majikan ulah. Entong kanyan ku majikan. Mun urang ningalikeun duit mereka kolot urang terus pemajikan nyahueun sok rewel. Duh. Matakan ayat 70 iblis sudah itu ya riwayat. Mana cenah bisa henteu itu sedekah itu teman mana bisa sedekah itu anjeun bisa sedekah ayeuna nyopot duit di imah anjeun geus galehkeun itu 70 iblis mangkat di lematenya begitu mangkat baliknya cokotan duit teh karatak kumaha teh cokot duit begitu cokot duit kanyan kumajikanana eta dicarekan kumajikanana eta barang kitu lalakina mangkat ka tempat ngaji cek eta lalakina ka kiaina Yai punten cenah kitu ayat 70 besok bisa ngan imah cenah ya mina iblis gitu jarekan. Mina iblis. Geus lagi kade ada jalan saudara. Saya tadi kayak gitu tuh. Allahu akbar masyaallah Gusti tadi. Kutiba bandron biwalidi masyaallah kalau kurang aya geus di alam barjah urang ibadah nyusul ngancan karasa urang usah-usah katutupan kene urang teu asrate kene masyaallah urang ge bakal ngaringkuk sarua di kuburan kabeh masyaallah eta tah kitu tah jangan kitu urang teh supaya jarak kayak gitu jarak kene jelema lamun puyang-puyang loba masalah mangkat ka kuburan mangkat ka kuburan gitu muterna di kuburan kalau sesat ngeta di kuburan wah mikir susah makin aman di bawah gua dengan kieu dan anu beli pasir telangka gitu jadi beli batu langka gitu bah deh gitu ya insyaallah Gusti ternyata gini gereja masa daerah urang eta teh paling butuh teh urang-urang teh bakti kana jadi kolot teh geuning carana kitu masyaallah da urang kehirup hese hayang bakti teh urang dahar tara inget ka kolot sudah inget ka kolot tomboreun batur da hese urang teh ngareko teh hese masyaallah katakan alhamdulillah di urang maksakeun beli daging setahun sakali jeung nateuran ka kolota bagja tah geus da beli dagingna jeung kolotna bagja Masya Allah orang bisa mereka kolot lebaran alhamdulillah bisa merek alhamdulillah pas setiap bulan gini hese temboreng buka gaji ke hese yang merek sok setiap bulan udah jelas ada ke kolot hese nya hese kali Masya Allah hese Masya Allah matakan adillah pereja masalahnya lamun eta pertimbangan mah itu mumpung aya keneh kolot mun lebaran teh mending jeung kolot gitu hiji kan incu supaya aya nu maraban gitu bukan itu daging teh kudu mati kita atunya siasat teh untuk tahu tetap teh ngarieukeun kana ka kitu masyaallah Gusti daging kata masyaallah Gusti kade urang penting mah eta kolot kade jaga urang perasaanana kajeting urang bener kade tata carana kumaha jelema saluhur-luhurna ilmu sapinter-pinteran ngaji lamun geus dilakeun kolotna bakal cilaka teu meunang urang tong nganyenehkeun ka kolot
Agung eta ternyata geninganan anu kurang loba dipikalewat teh. Surga urang teh ternyata pengabdian aya jelema bagja anak menjadi bagja eta teh sok ngabdi kana jadi kolotna. Masyaallah. Matakan kolot teh aya 3. Hiji kolot mengalahirkeun urang. Kedua nyipta urang. Katilu guru urang. Eta teh kolot teh. Insyaallah geuning kitu tah. Nah, walam yabirruhuma. Lamun jelema begitu jelema keur hirup aprok jeung kolotna ngan teu bisa ngabagjakeun, teu bisa bakti ka kolotna. Da kolot mah bagja teh lain kubereun. Ku aya wa kolot ngariung jeung anaknya, lebaran ngariung anak mah datang teu nganteureuan. Ya pernah gitu kolot nanyakeun mana geuning sia teu moal daging ka dieu teh eueuh kolot saya dia. Wah emang lamun lanceuk tah sok aya ya. Mun dulur mah sok aya. Geuning aing cenah beuneu teu diantaran teu moal naon sia kayak kita teh sok kita lanceuk aja. Tapi kolot mau nu kitu sok aya gara kolot datang urang. Pernah kitu nanyakeun mana bawaanana? Eueuh hiji ge. Eueuh. Suka nanyakeun paling nanyakeun teh ka mana incu paling gitu. Eueuh paling jama sarita aya. Tapi lamun dulur mah ieu dulur saja bisa kandang salian kitu nya. Tetep nanyakeun mana teh THR kitu nya. Kalau juga nanyakeun THR eueuh. Gitu. Aya masyaallah eta hebat tak kolot kitu tak urang teh masyaallah. Pantes derajat luhur atau pantes nya. Ridho fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah teh tergantung ridho kolot. Kalau tinggal bodona. Kabendu kolot kabendu Allah. Lamun Allah beduan menghirup bakal rupak. Rupak udah rupak. Rupak. Kade, sing hati-hati kade. Eta tah isi ngaji teh eta. Isi ngaji karomat mu asli teh eta karomat. Toma kala jarah ka mana-mana satu dua ka kolot. Jarah heula, tapi sejarah heula itu deuk jarah. Jarah heula ka kolot. Itu da asa horean sebenarnya ka kolot. Da jarah ka mana-mana pan beneran. Itu jarah ka mana-mana pan lain kaleuweung teh nya. Ulah teh geus siap kitu segala eta meni. Oh, kitu nya di segala eta disiapkeun. Ai ka jarah ka kolot sok kalimat kade sing hati-hati. Ingat ya, jarahan ka kolot. Kade. Komo aya keneh hartana mah jarahan hartana. Masyaallah gitu ya. Gitu dah, Gusti, tahu bagja ka jelema anu sok dek jarang, sok dek ngabatin ka kolotna. Unggal tos salat doakeun ku urang. Mending aya dina ngaji kieu 4 urang tadi aya wala arwahi abaina wa ummatina. Eta teh Gusti sing tepikeun kana ruh ma abdi bapa abdi sadaya. Berarti kan ma bapa urang teh keur dihadiahan teh dieu kajening teu bisa ge. Mending aya urang daek ngariung mah bapa urang teh ieu teh urang teh cicing di dieu teh ya begitu cicing tempat ngaji. Begitu cicing macakeun sholawat urang ka Kangjeng Rasul, malaikat langsung datang ka kuburan kolot urang. Cek malaikat, lamun saumpama aya kolot urang disiksa, urang heula. Tinggal itu anak maneh macakeun sholawat ka Kangjeng Rasul, eureun anjeun, bagja anjeun tabugan kolot. Nan ku urang teh kanyahoan, teu nyaho urang ikut ke rumah. Sabalikna lamun urang keur ngalakukeun maksiat para jawasa teh kumaha urang kolot. Apakah boga kitu urang pertimbangan kadinya? Aing maksiat kumaha kolot aing apa pernah urang keur kieu ye? Urang teh keur main ya, begitu main judi koprok Gusti, abdi main teh teh haram teh Gusti. Entong nepikeun ka meunang efek siksa ka kolot abdi mah ulun. Da ulun kitu lumayan. Juga pernah orang lamun keur lalaja beduk Gusti kita lalaja beduk teh puguh. Ieu mah lain pesta, ieu mah urang keur ningali jeflongan, keur ningali dangdutan, da Gusti mah maksiat. Gusti abdi teh ayeuna maksiat Gusti, tapi kolot abdi mah Gusti tong disiksa. Ah, da teh aya hese anu begitu. Gusti dari eta kieu tah. Masyaallah. Nah, urang
ridallah fi ridha walidain wa sultallahi fi sultil walidain. Ridhona Allah teh tergantung tina ridho orang tua. Jeung kabendu Allah tergantung kana penduna kolot urang. Cokot doa kolot hukum hirup ayeuna keneh isukan daina penting banget. Isukan urang yang tahampura ka kolot begitu ngatahampura kolot mi doakeun. Tingali kurang penyemna kolot ngadoakeun urang saksikeun ke akhir. Tingali penyemna tingalikeun ngan sing ikhlas urang entana yang pura doakeun nantinya masyaallah yang didoakeun ku minta yang didoakeun ku bapak teh. Terus mak urang teh ngadoakeun tah jangan saya hirup sing barokah, saya hirup sing panjang yuswa, saya hirup sing gembar rezeki maneh. Saksikan ke eta cili jadi saksina, saksikan kita. Saksikan. Tapi sabalikna, lamun anak nyerikeun kalau jadi kolotna, saksikan ke hirupna. Lain gila kade. Istimewa kolot mah, istimewakeun. Majikan urang balik pakaian goreng we, orang kan aus atuh mereka. Mah kolot anu dek sowe kudu teh. Samping ngarankan ya. Kalau dari PHS we jadi. Akhirnya kolot mah cenah. Nah kolot ieu teh make lagi aki-aki atuh. Itu masyaallah. Hiji nu kadua awas hati. Nu kadua ulah ngabudakeun kalau jadi kolot. Awas. Hirup moal mantak barokah. Hirup mau matak jembar, lamun urang ngabudakeun ka kolot, ditah marentah kolot. Bapak, itu tuh itu. Asuh tah itu tah ya asuh. Ditah ka kolot, mah kolot pembantu kitu. Ditah, atuh kan kolot kudu riweuh. Itu riweuh ulah kade ulah mere beban. Ulah mere beban. Lamun dek oge nih hapunten gitu. Ya abdi dek anu kersa teu lamun sakit kira-kira ngeunah. Ulah kieu. Lamun jarak teh orang buka anak teh nya anak dididik ka kotoran. Tah. Mak. Mangasukeun tah. Mangasukeun ka kolot urang masyaallah. Kolot urang dibudakeun. Tanda akhir zaman teh kolot jadi budak. Dibudakeun kudu jadi anakna. Dibudakeun. Asa geus pamor kolot kamuliaan kana teh di mata anak teh. Anak teh geus muliakeun kali jadi kolot tak ereh kiamat teh. Cilaka. Bandungan kurang jelema nu ngajarkeun kalau jadi kolot tak bandungan ieu. Lain dek urang ngadoakeun goreng. Ieu mah pikeun hikmah diri urang sing pinter. Sing pinter nalaahna, oh geuning ieu jelema teh nya ditingali kurang, lain ditingali gorengna. Jelema teh sok nyarikeun ka kolot mah bang tingali oh geuning ieu kieu nya. Nah eta teh hikmah pikeun urang. Matakan eta mese teh neangan hikmah di bakur. Hese. Di kehidupan jelema para wali teh KBG paliter dina nalaahna, paliter dina nafakuranna. Pinter. Jadi geus nyaho gitu. Geus paham. Nah, begitu urang masih kena aya kolot urang, usahakeun urang sabisa mungkin minimal datangan kita minimal datangan tinggal kurang boga biasa pante kalau boga biasa mak begitu boga biasa coba dapat kurang biasa pada yang kalau tak gitu ya mak boga biasa tuh gitu ya itu bahasa itu teh boga biasa ya gitu ayah kayak dia ayam lah cokot ayam dia tuh gitu jika ngeunah emang teh ngarampo kita mana teh ngarampo begitu ngarampo mau aja terus gitu gitu ya kita karakter lomba aja gitu lomba mau teh harta mintaan ya lain teu meunang mulai jemaah sadayana ngan harta kolot dan harta urang kecuali geus hak waris eta hak urang hak waris mah ente kolot mah boga boga hak merek kasih A, merek kasih B, merek kasih C, hak kolot dari hak kurang. Kecuali lo menjadi waris, karek hak kurang itu mah. Menjadi waris mah kolot geus maot, waris ngaranna warisan mah hak kurang. Hak kurang. Aya kena kolot mah eta mah hak kolot karena hibah, mereka menjadi anak. Ai dibere mah saha we urang teu cemburu, eta mah hak kolot, mereka menjadi anak mah.
itu deka di urang teh geuning loba mereka di urang mah urang mah seutik eta mah hakolot kade. Tapi lamun waris kade kudu diatur sesuai jeung hukum waris. Ya Gusti lalu kurang lamun ningali para jamaah sadayana seueur carita-carita ulama tapi ka para wali tapi ka tabiin kabeh mulia teh ku sabab ngagungkeun kanu jadi kolotna. Mun teu ngagungkeun ka kolot mah moal bisa jadi soleh-soleh acan paling jadi mang soleh. Mau jadi mang soleh bisa. Gade ngaranna tinggal numpangnya. Numpang diganti kurang soleh karena teh. Masalah Gusti lagi. Eze ya eta kaeunteupan para jamaah sadayana omongan kolot teh kaeunteupan tong kolot mah leuwih eta mah para jamaah sadayana omongan kolot mah karomat kade. Karomat moal disangkayeun ucapanna juga bohong geura lamun kolot teh ngadoakeun urang. Urang teh doakeun ku kolot nya sia teh sing bareki sing sueur rezekina sing beunghar gitu. Begitu urang teh ngadenge doa kolot teh asa teh percaya mah nya dek beunghar mah kudu usaha ge bangkrut bae katanya. Padahal mah engke tinggal seukeut doa kolot kade seukeut masyaallah. Ngan hapunten para jamaah hapunten kolot ayeuna mah beda jeung kolot baheula. Kolot ayeuna mah seutik-eutik anak teh siap burung siap anaknya doakeun burung atau kan menjadi burung anaknya. Jadi kalau teh babari ucapan teh anak jadi teu hade. Padahal lamun aya anak bengal tetep kudu alus ngadoakeun mah. Mane mah soleh euy, padahal tukang. Kiranya aing boga anak teh tukang rampok, aing maneh tuh soleh-soleh. Kitu ka anak teh dia rampok ge soleh kana teh. Kiranya eta teh alus doa kolot mah kitu teh alus. Suka dengan malaikat kerjatetkeun di dinya nya. Malaikat teh teh heuh nya sana tinggal akhir jadi anak. Adi kabul ku Allah tinggal ieu. Dan tempat karomah itu kan doa kolot banyak. Karomah kade pada jamaah sadayana tong dianggap safira kade. Kolot kade datangan bulan Jumaah harus sama datangan urang. Sarua nu moti urang datangan mau bulan Jumaah datangan. Kitu tah. Kanu hirup kene datangan urang minimal sadabungan datang urang. Papan kolot tepan berem urang minimal tingali urang ka dapurna aya we deun sanu komo eta mah gagah eta mah guys. Anak urang kitu mah eta mah masyaallah. Urang ningali ka dapurna gitu. Insyaallah. Ningali kurang aya deunna apa eueuh, ma aing da anjeun naon, ari aing da anjeun nu meunah, bari ieu bisa, bari itu bisa, ma aing mah teh da anjeun naon, teh jalin naon, ningali urang. Gagahnya itu diatur sare kolot. Geus maot mah karasa geus maot. Urang waktu bareto tibang ukur bisa mere teh tibang ukur bisa mere atuh tibang sepancau sapotong. Begitu blek maot, kalau urang maot ya, begitu maot urang hadiah, atom, yasin dibaca, waqiah dibaca, zikir dibaca, naon dibaca. Ya dia kan urang kakolot. Gede gitu ganjaranna, gede. Tapi teu kabales kabagianna ukuran tibang salah kadar tibang ukur pisang sapotong. Merek urang kulub cau digayem ku kolot kasaksian ku urang asup karena tenggorokan kolot geus maot urang hadiah hanteun-hanteun kapuasan eleh-eleh. Aing cakap banget. Sing hati-hati urang lamun cara kolot ke aya keneh teu nyaah geus kolot geus maot ge teu dek jarak cilaka ka anak mah. Cilaka eta mah gade hati-hatinya. Cilaka masyaallah Gusti dagang eta hati-hati, Masya Allah, Gusti, dan minimal doakeun urang. Tong lain tibang salah kadar urang kakolot kade. Urang pan urang baheula teh sok daek nyopotan sendal batur. Nyopot daek bangga batur, nu teu kanyahoan urang dipalik. Ayeuna doakeun ku urang hadiahan ku urang, bere ku urang hadiah. Supaya naon? Supaya ke di akhirat teh urang geus bisa tukeun. Bisa tuh, dan kaki kita
doakeun kurang minimal kurang doakeun gitu doakeun. Nah, begitu jelema cek eta malaikat aprok Kangjeng Rasul eta jelema teh manggihan jeung indung bapana atanapi di antarana dek mana dek bapana doang walam yabir rohuma tapi henteu ngaluskeun henteu ngabdi kana jadi kolotna henteu ngabakti ngapikeun ka maot eta kolot dakhalan nar maka asup ka surga eta budak kusababkeun nalika hirup kolotna sok nanjerikeun teu lerek kabagian ka kolotna diaminan ku Kangjeng Rasul asup ka neraka. Cambuk tuh deh pada cambuk. Kurang tuh pada masa dana mau ditalaan sih. Nah, wa qala man zakira indahu ismuka wa lam yusalli alaika dakhalan nar. Nukatiluna sawaktu Kangjeng Rasul nete eta dina kenalika dina mimbar nukatiluna eta cek malaikat manjukiro indaus muka walam yusalli alaika dakhalan nar. Lamun aya jelema terus macakeun sholawat ka Kangjeng Rasul ngan teu dijawab dakhalan nar jelema nu kitu bakal asup ka surga diaminan ku Kangjeng Rasul. Urang macakeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad teu macakeun sallallahu Muhammad dakhalan asup ka neraka. Kalau mencara ucapkan Muhammad deh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun teu ucapkan asup ka neraka diaminan ku Kangjeng Rasul. Amin. Masyaallah. Insyaallah para jamaah sadayana kumargi imah awal ngawitannya. Ngawitan urang dina sasi Syawal dina aidin wa faidin ka sadayana. Sertaupatan, kaluputan, komodina ngaji ulang numpang sengaja ngaji teh ayat kitabna. Tapi ku ayat kitabna tetep dengan ayat wae salah teh kalau ya sadaya ayat wae kalau pangkana teh kaluputan pribadi. Jadinya ayat kitab mah tayang salah. Salah mah urang mah. Itu tah kupituna nanti diampun ka para jamaah sadayana lahir batin. Mudah-mudahan sadayana si kasihan ku Allah si ditampi amal ibadah dina puasa Ramadan. Mudah-mudahan orang sadayana sing jadi kejagaan taat Allah atau mudah-mudahan orang sadayana sing pasti ada di barokah mahala usaha sing lancarnya lancar usahana mudah-mudahan orang sadayana sing aya dina kaselamatan dunia dan akhirat. Atau begituna para jamaah sadayana urang insyaallah dina dinten Jumat nanti Jumatnya orang berarti tanggal 10. Berarti orang berkisah videonya insyaallah mudah-mudahan semua kita orang dari waktu kasih ayah ajisna kami bisa sapina atau begituna mudah-mudahan orang terus meningkatkan mudah-mudahan orang pasien hikmah dina sakuman kurang dilakukan dina kehadian intinya insyaallah mudah-mudahan orang sadayana singkeng sapati Kangjeng Rasul singkeng nyata diangkat berdosa dulu dijalani mudah-mudahan orang sini mudahkeun dina segala hal dina kehadian orang sadayana Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan para jamaah sadayana jika itu ada pertanyaan seputar salat. Nanti untuk wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.